ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid darain amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal ikhlasu yuhassinul a'mal. Wal ikhlasu jeung ari ikhlas. Ari ikhlas yuhassinu eta ngabentengan ieu ikhlas. Ngabentengan al a'mala kana pirang-pirang amal soleh. Lamun amal soleh diibaratkeun jiga jasad, maka ikhlas teh diibaratkeun jiga ruh. Mun urang lelempangan tapi eueuh ruhan naon ngaranna? Jurig urangnya. Salat daek, ibadah daek, puasa daek tapi eueuh ikhlasan. Nah, teh kawas jurig. Pentingna ikhlas teh, hargana amal teh tergantung ikhlas lah. Tapi kade orang bisa ngaheulakeun ikhlas, ikhlas nama heueuh gitu. Salat osok salat mah, pan sok aya jalma kieu nya, daek ngagawean amal teh, urang mah can bisa ikhlasna. Teh tipuan setan, Ikhlas mah engke, sok gawean heula, ikhlas bertahap saeutik-saeutik urang ditingkatkeun. Matak ceuk ulama fa'ala maratibil ikhlas, tahari pangluhurna tina pirang-pirang martabat ikhlas. Nah, ikhlas teh aya 3 level, 3 tingkatan. Ari pangluhurna tina pirang-pirang martabat ikhlas. Eueuh nu ngaluhuran ti ieu tasfiyatul amali eta ngabersihan kana amal. Eta ngabersihan kana amal soleh naon bae nu dipigawe ku urang dibersihkeun an mulahadatil khalqi tina ningali ka makhluk. Paingan salat teh husu ti dekul-dekul calon mitoha nempokeun. Sok rada beda. Paingan eta. Nah, ieu teh makhluk teu ditingali geus teu katempo. Amal soleh naon bae doronganna eueuh deui sakumaha urang lamun rek migawe amal sok diniatan tungtungna lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala teh geus eueuh lil naon kituna teh. Lid tujuhna atawa lil naon gitu. Ima lillahi ta'ala teh nya tah ieu teh naon tasfiyatul amal an mulahadatil khalqi. Amal urang daek dipigawe tanpa mandang naon makhluk anu geus teu ditingali. Kumaha maksudna ngabersihan amal tina ningali ka makhluk bi alla yurida, ku cara yen teu ngamaksud jalma. Bi alla yurida ku cara yen teu ngamaksud jalma bi ibadatihi ku ibadahna ieu jalma. Daek ibadah eueuh deui tujuan illam tisala amrillahi kecuali angin kana nuturkeun parentah Allah. Teu boga maksud ku ibadahna kecuali tujuanna teh illam tisala amrillah, kecuali kana nuturkeun parentah Allah. Nah, ieu mah saja dipiwarang ku Allah dipiwarang kieu teh. Teu ningali naon Allah nu ditujuna. Bahkan ganjaran kitu ditempo. Padilah oge teu katingali. Ieu mah parentah Allah. Ibaratna lamun tujuan urang kana parentah Allah najan teu dicaritakeun padilahna naon, najan teu dicaritakeun ieu teh matak anu atawa ganjaranna naon, teu paduli nu miwarangna Allah Rasulna cukup sakitu gawe ya. Daerah atuh rek naon rek noer nanya ganjaran teh urang teh. Da naon atupan naon rupa nu dipaparinkeun ku Allah ka urang ge urang teh teuing da moal bisa mayar atuh. Aya nanya gigireun keur ngariung jelema teh di PMC. Kunaon Kang? Eta istri sakit nya, sakit naon? Teu bisa hitut saminggu. Teu bisa hitut saminggu. Tuh, sikeun mah pan ngeburubut ya. Teu katadah eta mah. Hitut wae hitut. Orang bisa eta ibadah orang dipake syukuran bisa hitut teh heulanan mah.
teuing teh teu kasukuran mahal itu teh kapangin oh kitu kudu gering. Nah cenah pangluhur-luhurna darajat ikhlas teh cenah ngabersihan amal tina ningali ka makhluk di antarana kumaha carana teu boga tujuan ku ibadahna kecuali tujuanna teh nuturkeun kana parentah Allah wal qiyamah jeung kana ngajalankeun bihaqqil ubudiyati kana hakna kehambaan. Aya urang ngaku salaku hamba Allah sing nurut atuh kanu nyieun kecuali mun urangna ngaku pangeran. Jika baheula Mang Fir'aun embung teh naon sabab ngaku aing pan ngaku pangeran. Atawa zaman baheula zaman Kangjeng Nabi Ibrahim teh ngan gampang gitu na ngetes mun anjeun ngaku pangeran kaula rek menta da pangeran mah kawasa lain ai Tuhan mah kumaha cenah biasana panon poe terbitna ti timur sok ayeuna pindahkeun ti barat ngahuleung gitu teh geuninganan teu bisa naon piraku Tuhan oh dicocor rametuk ge pae pan aya rametuk asupna ceulina bari rametukna teh cenah ieu naon atuh tanpa daksa rametuk teh jadi jangjang gak usah belah asup kana ceuli pae aku ngaku Tuhan pae kurang metuk rametukna menang nyeun sorangan beureunan teh naon samanepangna aya pengakuan gitu sabab Allah diberi leuwih ti dimang nu saja kekuasaan diberi kuasa ka Allah ditungtung kulon katungtung wetan ditungtung kidul katungtung kaler. Jadi bener-bener dibere jaya, itu dibere gering, itu dibere kekurangan, akhirnya di mana-mana jalma geuninganan dicontohan ku jelema-jelema baheula, lamun teu dibere kekurangan teh sok rada naon timbul pengakuan-pengakuan. Aing mulai aing tah. Naik. Tapi lamun jalma boro-boro nyebut aing nyeri huntu ge ripuh. Pan gitu. Bihaqil ubudiyati karena hakna kehambaan keabdian duna ikbalin nasi lain karena madepna manusia eueuh tujuan karena hayang disanghareupan ku jelema pan urang kadang kieu nya lamun urang daek migawe ibadah teh kira-kira jelema nempuh urang teh serabeun mun aya jalma rada kurang dongko nempuh urang sia teh nyahoan urang tukang naon ahli ibadah ya teh teu sopan pisan kawalan tadi urang duna iqbalin nas lain karena naon tujuan ibadah teh hayang disanghareupan ku manusia alaihi ka itu jalma kumaha ari manusia madep ka manehna hiji bil mahabbati ku mahabbah ku cinta kira-kira loba muhibbin wasanai nu kaduana taon ku pujian pan resep dipuji teh padahal mah pujian teh racun teh tong hayang dipuji teh tapi entong ge mah abdi mah alim dipuji abdi mah teu hayang nanon ikhlas dicarita-carita ganeng jempling gitu lamun urang mung dipuji tong diucapkeun kana letah eta mah tawadu nya mung dipuji tuh jadi mampai wasanai jeung ku pujian wal mali jeung ku naon ku harta benda daek ibadah teh lain ku peda supaya makhluk darareukeut resep ka manehna dipuji atawa naon beh dituna loba anu mere wa nahwi dalika jeung saumpamana nu kabeh. Nah ieu mah tingkatan nomor hiji teuing nomor hiji mah eta mah golongan para aulia Allah. Para aulia Allah geus teu padulina naon eueuh lillahi taala. Urang mah bisa nomor 2 geus hebat tah. Urang turunkeun ka nomor 2 levelna ieu mah. Wal martabatu jeung ari martabat asaniatu anu kadua tina darajat ikhlas jeung ari martabat anu kadua nu kumaha ieu jalma teh aya mala eta yen amal si jalma lillahi karena Allah daek beramal karena Allah naon tujuanna kan aya buntutan keneh liu tia supaya mere Allah supaya mere Allahi ka itu jalma liutiyahu supaya mere Allahu ka itu si jalma mere kana non al hududo kana pirang-pirang bagian al ukhrawiyata anu kaitanna jeung akhirat
al ukhriyatanu bangsa akhirat naon urang daek ibadah tapi tujuanana urusan akhirat. Jika naon contohna kalbi adi seperti dijauhkeun anin nari tina neraka. Daek ibadah daek ngaran naon da sieun ke neraka teh atuh. Pangna daek salat 5 waktu nama, daek puasa Ramadan nama sabab ngar supaya jauh tina siksa neraka. Ngadalil weh ku ampusakum wa ahlikum naro. Teh keur tingkatan urang. Lain tingkatan urang tingkatan nomor 2 gitu. Syukur-syukur urang bisa nomor 2 geus luhur teh. Urang mah jigana nomor tungtung. Jadi daek ibadah tujuanana supaya Allah mere urusan akhirat ka urang. Daek barang bere apaan hayang ganjaran. Ganjaranna gede ieu teh. Daek puasa Arafah apaan ge paratan dosa satahun ka tahun satahun ka harta. Hubunganna jeung akhirat ieu mah ieu. Alus. Kade ulah dikakulungan urang geus ulah ngarep-ngarep ganjaran karena Allah wae. Ilas keneh eta teh ngarep-ngarep ganjaran teh. Da urang lamun ditotalkeun mah teu bibita sama sekali puguh urang diihlasan karek diajar teu kaya ngagaweanana. Kudu aya pangbibita. Kalbi adi anin nari wa idkhalihi jeung saperti diasupkeunana si jalma al jannata ka surga. Di urusan akhirat. Daek ibadah, daek ngaji ngarah asup ka surga. Apa di surga mah awewe na ge sakali nyengir cenah caang surga teh. Muntuna kawas kitu surga mah. Mun huntuna hiji nyengir cenah katempo. Coba joona cengir ayeuna. Cangwal ya. Poek. Eta pan dicaritakeun harita ku saku malak Jibril. Malak Jibril teh kukulintengan dina surga aden cenah. Ai keur kukulilingan kitu cenah. Anjeunna langsung nyungkur sujud. Naon sababna? Aya cahaya. Anu ku cahaya eta surga jadi cahang. Cahaya eta teh. Disangkana anjeunna teh Rabbul Ijati Gusti Allah. Aya cek kitu Jibril meureun kitu nya. Udah. Naon anjeun make kudu sujud sagala? Ari anjeunna Gusti lain kami mah. Damelanana sing horeng teh bidadari. Nah, ke euceul lamun ka surga teh bakal ngaleuwihan ti eta. Matak urang kudu ieu teh nya boga pamajikan teh jangan dikira eta teh. Kabeh ge bidadari surga bakal di bawah pamajikan urang. Asal sok anjeun jaga teh pokona mah. Di bawah eta teh bahkan jelema ahli-ahli surga wae oge bakal kabitaeun lamun manehna keur waktu hirup teu boga pamajikan nempo nu ka surga boga pamajikan. Sabab bidadari manehna eleh ku pamajikan eta. Jangan dikira ayeuna sok bari paseha oge. Di ditu mangke teh diarep-arep pisan. Cenah jika dijauhkeun tina neraka wa idkhalihi aljannata. Jeung saperti diasupkeunna ieu jalma aljannata ka surga. Alus aya jalma daek amal tujuan hayang diasupkeun ka surga. Ikhlas eta teh. Watan imihi jeung saperti dibere nikmat nasi jalma. Watan imihi jeung dibere nikmat nasi jalma. Dibere nikmat nasi jalma bi anwa'i maladziha ku pirang-pirang rupa kangeunahan jannah. Udah hayang asup ka surga teh meureun hayang naon hayang nikmat tah meureun di jero teh. Piraku diasupkeun ka surga ngajentul wae mangalamun. Ku pirang-pirang warnaan ku pirang-pirang rupa pirang-pirang kangeunahan surga. Eta ge cenah darajat ikhlas nomor 2 di bawah para aulia Allah. Nomor 1 mah para anbiya, para aulia. Nomor 2 aya nomor 3 tah ieu umum. Bisa ieu oge geus alus. Keur urang mah naon tah wal martabatu salisatu jeung ari martabat anu katilu, martabat ikhlas katilu. Aya mala etayen amal si jalma lillahi karena Allah. Karena Allah amal naon. Jika naon usolli ala hadal mayyiti arba takbiratin padoki payatin lillahi taala. Ai pek amplopna teh teu nepi ka manehna teh. Mutruk aing teu kabagean cenah. Emang oha harita nyarita. Cenah daek amal karena Allah liu tia supaya mere Allah hu ka itu jalma.
sarua hubunganan nomor 2 jeung nomor 3 hayang dibere. Aya tadi mah urusan akhirat, urusan dunia teu paduli. Kajian Gusti abdi mah di dunia teu kabagian, nu penting di akhirat we. Nah, nomor 2 tah. Ari nomor 1 mah teu paduli ku Gusti rek dikumahakeun di akhirat mangga wae da abdi mah karena Gusti, lain karena surga, lain karena neraka. Eta mah tim kotono para aulia Allah. Ku urang mah tong dipake eta heureuy kana ku urang mah. Jika nu nya we geus teu ngarepkeun surga, teu ngarepkeun apa ingan tara salat atuh. Geus teu berharap naon. Ngan urang mah biasa wae kieu wae gitu. Ngan ulah nepi ka teu asup kana 3 bagian ieu. Minimalan terakhir aya jalma daek amal lillahi karena Allah liyutiyahu supaya Allah mere ka eta jalma haddon dunyawiyan. Haddon kana bagian dunyawiyan anu bangsa duniawi. Bagian duniawi. Contoh lo bapak sing sahaja mah cenah geus mulai geus aya sing sahaja mah kita mulai merempeng ya katau si atir rizki contohna da umum ieu mah dicontohan ku Syekh Nawawi teh bab ieu katau si atir rizki seperti dijembarkeun rizki sing sahaja mah nu waca waki atas asar gitu diistiqomahkeun terus sakeun bae mos ulah kikituan lah urang karena Allah wae bogo culang cileung ge hayang dijembarkeun rezeki pan zaman sahabat wae ge zaman sahabat kumaha ari iman sahabat atuh istimewana tetep we sahabat ge tingkatan-tingkatanana di waktu isuk-isuk tepang jeung Kangjeng Nabi beureun urang mah ditanya kabar kumaha kabar alhamdulillah ngan kitu rieuh ieu naon tuh nyeta aduh buka duit gitu ara reseh hutang loba gitu komopan pamajikan tukang COD teh apa tapi lain di rejagat lain orang Australia nu sok COD-an aya kitu teh cenah ku Kangjeng Nabi dibere amalan sok atuh cenah ieu amalkeun ieu baca cenah sabada salat subuh samemeh panon poe bijil mun subuhna memeh bijil panon poe hari nu subuhna jam 8 nya geus harita we keur nu khusus ieu mah nu hudang subuhna isuk-isuk ieu mah anu memeh bijil panon poe sabada panon poe samemeh panon poe bijil sabada ngalaksanakeun salat subuh baca ieu cenah naon la ilaha illallah al malikul haqqul mubin mi'ata marrah 100 kali diamalkeun ku sahabat eta digeder aya meureun 1 tahun ngamalkeun teh jadi bungar. Oh, catet. Jadi bungar asal istiqomah, karek saminggu geus nagih. Terus istiqomah. La ilaha illallah al malikul haqqul mubin pas ditungtungan terakhir nanti ka 100na di ujungan Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Ieu pribados nampi ijazah ieu ti abuya itu simpang. Bisi hayang aya dina iana dina eta dina bab ieu dina bab salat subuh dina naon teh ngan eta hudang subuhna ka eta gitu lamun bisa di dinya cenah waktuna lamun teu bisa di dinya da tadi teh apan kaburu ieu dabi mah wengina sok mutolaah teh duit kata opat mutolaah ngapalkeun we ladang uih ngaos teh akhirna pas jam 4 sare jam 8 aya alternatif kedua cenah sabada salat duhur ngamalkeun teh sabada salat duhur gak beli mah sibuk pan eta teh gitu nya geus irah we gitu nu penting dina sapoe-sapoting teu poho eta asal istiqomah cenah amalkeun cenah la ilaha illallah al malikul haqqul mubin terus mika 100 kali ditungtungan pas ka 100na Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin tanu kieu mah ngamalkeun kieu ulah diarep-arep gaweane pokona mah jiga kesang ari amalan jiga kesang urang ayeuna hayang kesang geus teu kudu mikiran kesang olahraga we lumpat sing ieu da kesang otomatis bijil sorangan bener atau jika beuteung seubeuh teu ka mikiran beuteung seubeuh sok dahareun nu aya di hareup eueuh di dinya mah naon we sok aya da eta mah otomatis tapak tina dahar pasti seubeuh tapak tina amalan otomatis sama dibikeun ngan urang mah nu kitu nah hayo dibayang-bayang we hayang datang ngagaweanana ari kesang hayang olahraga embung ibaratna kaos gitu eta mah tapak gitu bisa yang nyeri beuteung gampang adaran suuk we gitu teh
tama efek tapakna tah jika contohna naon katausiatir rizki seperti dijembarkeun rizki wadab ilmu diati jeung seperti nolak pirang-pirang anu milaraan nu menyakiti ka urang bisi aya pan aya nu menyakiti teh jalurna aya ti jelema aya ti sasatoan pan jelema teh nyaho nya urang teh sok aya jelema cenah ngarah urang ieu panjang umur kiat-kiat panjang umur dibere carana teh tayeu kadaharanana isuk-isuk olahraga efek pas balik olahraga tabrakan sehat mah sehat tapi katabrak Oh, naon tah diantarana dicaritakeun ku ulama diantarana jalma lamun daek ngamalkeun ieu istiqomah geus otomatis bakal dapul muqdiyat sagala rupa anu bakal datang milaraan ka manehna nganyeri ku Allah disingkir-singkirkeun ternyata teu hararese ngamalkeun teh asal apal naon wiridan tah salat 5 waktu terus baca wiridan eta nya dimulai astagfirullah tapi ka amanah rasul ka itu teh naon teh nepi ka biguiri hisab make biguiri hisab apal henteu eta na moal ustad ieu pasti apal terus ngeureuyeuh pan kulhu palak anas eta tak lamun jalma istiqomah ngamalkeun eta sagala rupa anu rek ngadolim ka maneh ti jalur mana wae ku Allah bakal ditolak disingkir-singkirkeun ta ieu teh keur pangbibita urang anu can daek wiridan maka kudu apal heula padilahna hari nu can daek mah kudu nyaho heula naon ieu teh padilahna maca ayat kursi naon padilahna maca kulhu 10 balen naon padilahna maca Fatihah naon padilah kabeh aya kabeh di hiji-hiji padilahna maca tasbih 3 alhamdulillah 33 per eta kalimat-kalimat nu disusun dina wiridan teh ngabogaan padilah masing-masing tamata kurang keur anu rada kurang pati heueuh teu sumanget penting apal kana padilah eta kana pangbibita eta da Kangjeng Nabi nu ngabibitana oge keunilah kalilaan mah ilas geus urang geus teu paduli kana padilah nu penting di akhirat bae nya syukur naik aya deui mah geus teu paduli di akhirat kajeun kana neraka oge nu penting menang Allah na wae oh nu kitu pan eta mah abdi mah Gusti ibadah teh lain karena naon rek ku Gusti dina kana neraka geun mangga wae nu penting abdi menang cinta Gusti menang ridho Gusti da di neraka oge lamun menang ridho Gusti mah moal panas cenah ge buktina Kang Nabi Ibrahim dibeuleuh atau malaikat Malik ditugaskan mapai-mapai neraka panasan itu da aya ridho Allah ha? Sabalikna urang ayeuna ibaratna di dunia dibere kekayaan sagede kumaha tapi teu meunang ridho Allah moal ngeunah gegebegan wae asa teu meunang ketenangan hirup naon sababna nu merena teu ridhoeun dibikeun mah dibikeun tapi nu merena teu ridhoeun jiga contoh jalma-jalma kafir dunia mah Allah dibikeun atawa jalma Islam tapi karena ibadah rada kurang pamerena ge lain naon lain kanyaah Allah lain rezeki imah anu naon anu matak nenangkeun justru sabalikna hirup teh teu naon teu boga ketenangan hirup matak ti heula oge teangan mah ketenangan lain kasenangan kumaha ari maksudna neangan katenangan moal dibikeun tanpa urang ngajalankeun parentah Allah nu bener lamun urang geus bisa ngajalankeun parentah Allah bari bener kumaha ari bari bener teh sajabana dijalankeun teh jeung elmuna gitu da moal beunang ka itu jeung elmuna mah bisi gitu urang sok rada protes aya jalma rajin salat bahkan salat pagi berjamaah bahkan ditambahan qobliyah ba'diyah hirup teh asa anger kieu wae asa teu meunang ketenangan padahal salat duha ge 12 rakaat sapertina ya tapi asa kieu wae cenah bejana anu tong mikiran keterangan eta tong mikiran hadis Kangjeng Nabi dauhan ulama eta pikiran ari urang meureun berjamaah geus bener acan salat duhana bener acan tinggal malikeun kana diri urang wae oh boa-boa lamun ditaong kitu mah can bener atuh lamun can bener rek padilah datang ti mana da sagala rupa ge lamun hayang bebeunangan kudu bener ya bebeunangan ya sok aya urang epan urang hayang boga budak akhirna naon kudu kawin bener kawinna heuh kawin sok aya pan budak sok kawinan lah ya sok anu bujilna naon bubudakan budaknya bubudakan bubudakan meureunna orokan gitu naon sababna pang orokan sabab kawinan kakawinan meureun lekuina ge lekuyan di mana heureuy kan dituna heureuy urang ibadah hayang padilahna serius
lamun hayang padilah serius maka ibadah nanti meureun kudu nu serius. Tah urang teh tinggal mikir kana diri urang, tinggal ngenteng we ari urang salat teh geus serius. Can itu sebenarnya geus bener acan. Buah-buah ditoong ku ilmu fikih we geus bolos strong seperti nanti. Moncor itu ya. Matak so aya ieu nya ditoong gitu. Salat duaan berjamaah ya. Salat duaan berjamaah tapi bener leuwih hade tinimbang salat 1000 jelema. Tapi itu bener. Pan biasana kieu patokanna teh di mana-mana orang sholat berjamaah duaan seperti nanti leuwih hade tinimbang sholat sorangan. Sholat berjamaah tiluan leuwih hade tinimbang duaan. Beuki loba maka beuki hade tinggal ditimbang ku urang. Eta nu loba beuki loba teh cocok jeung ilmu berjamaah nanti. Nah tinggal dikitukeun kieu teh gampang ieu na. Urang sholat duaan, ieu nu sok ngaji duaan ieu teh. Di ditu mah salatna umpamana aya jamaah teh 8.888 jeung imam hiji jadi 10.000 ngan anu 8.888 teh teu warudu kabeh oge kumaha tah mending nu duaan ieu mah make wudu balalener gitu mending anu 10.000 jelema tapi makmum teu warudu kabeh kumaha maksudna bahasa teu lain berarti teu wudu teh teu ngumbah beungeut teu ngumbah leungeun lain biasa ari wuduna mah ngumbah beungeut ngumbah leungeun ngan leungeun teu anggeus teu nyaho batesan ngumbah wajah oge teu anggeus dan teuing batesan nepi ka mana nu wajib nepi ka mana nu sunat ngumbah suku teu apa cing kira-kira lamun wajibna nepi ka dieu ternyata teu anggeus wuduna jadi teu wudu mah satotol satitik teh teu kakumaha eta aya bagian kulit teu jadi kudu balikan deui di urang teh loba nu salat loba nu wudu ngan lamun diakurkeun cing wudu da geus nepi kana sakumaha rukun wudu lamun ditoong teh ternyata geuningan aya wudu mah osok tapi wuduna teu sah wuduna batal cing kira-kira lamun wuduna teu sah kana salatna sah moal nya moal atuh da wudu teh kunci salat tah tinggal dikitukeun urang teh jadi ayeuna mah kadang leuwih sumanget keneh ngagawean ngamalkeun daripada neangan ilmuna. Di mana-mana amal lebih semangat tinimbang neangan ilmu maka naon atuh hargana amal lage eueuh hargaan lamun teu dibarengan ku ilmu mah beda ya karasana urang tiba heula ada orang teu pernah ninggalkeun salat teu pernah ninggalkeun wudu ngan ari baheula mah teu dibarengan ku ngaji ari ireng make ngaji sok rasakeun perbedaanana ngagawean ibadah salat ayeuna jeung nu katukang-katukang pasti bakal aya bedana lamun anger keneh wae berarti ibadahna masih kena anggar peningkatan. Da ibadah mah lamun beuki urang beuki dikerepan komo beuki rajin jeung sunat-sunatan pasti jelema teh bakal beungeut teh kalem. Ya tinggal lima hajuana tinggal kalem gitu. Santai, seuri. Eta teh nuduh ibadah teh sebelah tek gitu. Lamun tiap kali amprok kan berenggut wae. Ya jelema teh sebenarnya sok salat tara. Geuning beungeut teh asa kiruh teh ya. Ya jelema nu sok salat bari bener salatna bakal pikar sepen beungeut oge. Bahkan lamun manehna boga naon boga kakurangan boga karudet boga kapusing moal sagala dicari-caritakeun ka batur santai. Hareupeun bang hareupeun beungeut batur seuri balik ka imah karak berengut. Sumputkeun we pokona mah sarekep-rekepna kakurangan urang gitu. Tong dibeja-beja ka batur, datang boro-boro urang. Tadi ge para sahabat wae ge sarua boga masalah. Boga karudet urusan rumah tangga, urusan ekonomi, urusan hutang. Ngahaja kalau dikitukeun ngarah anjeunna engke unjukan ka Kangjeng Nabi sakumaha engke dijadikan contoh keur urang mun boga kapusing unjukan ka kiai. Baheula ge sahabat unjukanna ka Kangjeng Nabi. Ayeuna Kangjeng Nabi tos teu aya yang ngantunkeun urang beureun ka ahli warisna. Da ka dukun didatangna kitu dah. Da baheula aya kitu wah dukun zaman baheula aya dukun ge saurang baheula oge. Nu da ketang ka dukunnya loba gitu. Tergantung urang. Balik di kana tadi. Mana cenah? Wadap ilmu dia. Wa ma ada dalika. Wa ma jeung ari perkara anu tetep ieu ma ada dalika salianti itu nu dicaritakeun. Lebah ada dalika ieu ada bisa dua rupa, ada bisa dijadikeun fiil, lamun dijadikeun fiil, wa ma jeung ari perkara ada anu ngalianan ieu perkara dalika kana itu nu kabeh nu tilu. Bari kitu mangga atau dijadikan harap jar teh ya. Mamajeng ari perkara anu tetep ieu mah ada dalika salianti nu dicaritakeun salianti madkur
Ieu mah lain karena Allah teu nempo makhluk henteu, lain karena urusan hayang akhirat wae. Di dunia mah kajeun teu kabagian oge henteu. Atuh di dunia atuh daek ibadah teh sabab ningali fadilah henteu deui. Riaun eta ria madmumun anu dicacat. Minimalan nu terakhir daek migawe ibadah teh sabab kabita ku padilahna eta ge geus alus. Naon sababna? Sabab manehna daek ngagawe eta sabab percaya kana dawuhan eta. Sedangkeun ieu dawuh Kangjeng Nabi. Pan aya jalma nu geus teu paduli kana pangbibita. Geus teu kabita kudu kana ditu. Mending sok ngagawean teu deui. Aya jalma teh urang geus teu kabita kudu kana itu, urang mah getol ngagaweanna atuh geuning geus teu kabita kudu kitu sabab urang tujuanna urang akhirat. Gitu we namanya. Jadi manguhang ke bisa ditugaskan di makam di mana naon gitu. Geus abdi mah teu ngarep-ngarep kitu sing hideung we. Geus urang mah teu hayang karena itu malah. Kalau kantong kan we. Proyek teh gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربي انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا توسلنا بالتعلم توسلنا بالتعليم أن ترزقنا الوسيع وأن ترزق الأمانة أبدي توسلku pengawasan Abdi tawasulku pangurukan mugi Gusti Allah ngarizkian kejembaran keamanan